Kuncen carita pondok kenging Wahyu Wibisana dibantun tina buku kumpulan Carpon hiji tanggal nu dipasinikeun Wedalan PPSS sareng Pustaka Jaya citakan kahiji Oktober 2017. Aki Jai nelah Bapak Kuncen pedah jadi kuncen di kuburan Karamat sembah dalam Arga Nagara. Jadi kuncen tuturunan ti akina beras ka bapakna, beras ka manehna. Estuning kawas raja bae nurunkeun karajaan karundayanana. Jeung nya mun dipikir mah kuburan sembah dalam teh nu ayana di sisi walungan Cilengkrang sasat karajaan nu boga otonomi gembleng. Mandiri teukeun ku pajeg desa rek dikitu dikieu kumaha kuncena. Eta kuburan biasana kuburan Karamat, serem pisan katenjona teh. Tangkal kiara janggot geus pohara kahotna, ngarunggunuk dihandapna cara neom lukutan. Kuburanana dibalai ku batu sagede-gede kalapa pesekeun. Tatenggerna ngajarentul 2 satangtung budak umur 3 tahun. Di sakurilingan kuburan sembah dalam loba kuburan-kuburan sejen. Nu cek Aki Jai mah kuburan rerehan sembah dalam Arga Nagara keneh. Kumanehna sok ditataan hiji-hiji kuburan saha-sahana. Mani norolok bakat ku apal kawas budak pinter ngagorolangkeun raraban. Mokaha mayang oge nu ngadongdon kuburan teh. Komo mun bulan mulud mah ti jauhna ti anggangna aya nu ngahajakeun datang. Ku kituna sanajan ti manehna mah moal pok tetela pisan kuburan Karamat teh pikeun manehna mah sasat jadi pangbanjal-banjal kaperluan sapopoe. Beuki loba nu daratang, beuki loba kauntungan nu asup kana rajutna. Demi nu ngadon jarah kadinya, rupa-rupa pisan pamaksudanana. Aya nu hayang gede milik bae, aya nu hayang menang pangkat, nu hayang diasih kudunungan. Tapi nu geus jadi catur mah nyaeta kana kasudagaran. Upamana hayang maju dina usaha dagang, kudu datang ka sembah dalam Arga Nagara. Insya Allah, cek nu geus ngarasakeun mah memang aya karasana. Usaha jadi hampang, objek-objek nararampe, duit teu hese asupna. Margi leres gan, ceuk Aki Jai kan rek jarah. Sembah dalam Arga Nagara teh kapungkurna, sajabitinya pangkadalaman teh kantos jadi sudagar. Usahana teh nun dugi katuban ka Palembang sagala. Wartosna anjeunna kagunganeun cecepengan mangrupi pendil emas sareng rupi-rupi jimat-jimat nu araheng. Seueur nu ka dieu nu parantos kekengingan. Mung pendil emas mah dugi ka ayeuna oge can aya nu nampi. Manawi wae ku agan nun. Omongan kitu teh ditepikeunana lain ka saurang bae, ka kabeh nu aya maksud jarah ka kuburan jigana. Atuh kanu geus 2-3 kali datang kadinya teu weuheun pi omongeun. Pokna teh manawi dina sasi mulud ieu pendil teh tiasa dilungsurkeun. Mugi-mugi wae tiasa kapimili ku agan nun. Margi numutkeun cop mah cop pisan teh Aki ka agan teh. Keun ku Aki urang pangnedakeun mamanawian. Ucapan pikangeunahkeun bae nu ditepikeun kanu daratang teh. Maklum hayang meuli hatena ku jalan harapan-harapan. Atuh eta kulantaran nu datang ka beuli hatena jadi gede merekna. Eta mah meureun lain perkara. Nu puguh mah manehna asa boga kawajiban yen di kuburan sembah dalam Arga Nagara aya pendil leutik, pendil emas nu kasiatna kana kasudagaran.
Anak Aki Jai Mang Misja kumanehna geus dilalanyahan juluran nguncenan. Upama manehna keur aya halangan nyasok diwakilkeun ka Mang Misja. Memang aya maksud nu mata kitu oge. Nyaeta upama manehna geus teu kuateun nguncenan atawa geus maot, kakuncenan teh rek dipasrahkeun ka Mang Misja. Kitu rarancangna. Sing apal maneh teh Misja? Ka kuburan-kuburan nu aya di sakurilingeun kuburan Sembah Dalem. Tah, eta kuburan Raden Ngabehi. Tuluy itu kuburan Nyi Mas Santen, istrina Raden Dullah, nu kuburanana itu tuh. Ari eta kuburan nungan 2 jengkal, eta teh kuburan Nyai Liliput. Putuna Sembah Dalem Arganagara. Nyai Liliput teh kamasyhur bisa ngaleungit. Bisi maneh teh nyaho. Cepenganana karembong Ramat Lancah. Tunu itu tuh. Handapeun tamiang kuburan Ranggadira. Kamasyhur kabadukanana eta mah. Cepenganana halu malela jeung gadawe si ireng. Kabeh-kabeh gererehan Sembah Dalem eta teh. Kumaneh kudu diingetkeun pisan. Bisi engke aya nu nanyakeun. Jeung masing teu ditanyakeun oge, alusna mah terangkeun we. Supaya nu daratang ka dieu nyarahoeun. Sing kanyahoan yen ieu pajaratan teh pohara karamatna, nya. Kitu ceuk Aki Jai ka anakna. Saperti bapa-bapa nu sejen, manehna oge nya kitu bae meureun hayang neuleu anak bisa hirup ku pangabisana masing-masing. Sarta pikeun Mang Misja mah kawas nu geus ditangtukeun ku manehna. Yen isuk jaganing geto kudu daek nuluykeun pagawean manehna jadi kuncen. Karasaheun meureun pagawean kuncen teh dikeureuyeun mah kaharti oge. Sanajan tina bibirna mah moal aya kecap kitu. Paling-paling amal jariah ari jadi kuncen mah nepikeun amanat jeung wawesen para karuhun kanu ayeuna hareurup keneh. Ari Mang Misja nurut ge nurut kitu bae jigana. Da hatena mah teu gemblang. Lain teu percaya kana sakur nu dicaritakeun ku bapana. Tapi manehna mah sama sakali teu boga niat jadi kuncen. Manehna mah geus boga pakasaban nu matuh, nu cop jeung hatena nyaeta dagang. Gawena mehunggal poe indit ka gunung, nyiar waluh atawa gula atawa naon bae nu sakirana payu. Tuluy dibawa ka kota. Ti kota tara lengo, mawa deui rupa-rupa barang nu sakira payu di gunung. Kulantaran kitu ari sanyana mah, upama Aki Jai menta dipangyulurankeun nguncenan teh, sok asa kaganggu gawe. Ngan awahing nurut ka kolot bae daek sote. Komo upama bapana nitah maturan nu rek jarah peuting mah, teu puruneunana teh bea karep. Lain dumesieun dari kana wanianana mah, peuting-peuting sari di pajaratan sorangan oge nya sarua bae jeung Aki Jai. Tapi nya eta apaan? Manehna mah boga pagawean nu matuh tea. Isukna rek nonggoh ka gunung. Meureun mun kudu marengan nu jarah mah puga gawe isukan moal bisa balang siar. Jeung deui di pajaratan mah kumaha rek bisana jentrang-jentreng ngacapi. Nu puguh mah kudu nyileuk bae bari teu puguh gawe. Mang Misja karasepna teh hahaleuangan bari ngacapi sorangan. Sorana sakitu mah ayaan, bisa hegar bisa gentem. Hegar mun niru-niru menir muda, atuh gentem mun niron-niron juru pantun nu biasa kadenge ku manehna dina transistor tatanggana. Tina geus teu kawawa nya dina hiji waktu mah Mang Misja teh balaka ka bapana. Pokna, sabenarna mah kuring teh teu hayang jadi kuncen teh Abah. Kumaha mun si Mardi we da sarua anak Abah ieu. Aki Jai pohara ngajenghokna waktu ngadenge Mang Misja bebeja kitu teh. Siki panona nu geus hawuk melong ka anakna sarta bibirna nu geus ngelok ka jero ka tembong embut-embutan kawas nu keur ngajampe. Aki Jai bet bangun sedih.
Jigana pedah ngarasa pagawean nguncena nuku manehna dianggap hiji pagawean nu mulia ku anakna mah teu kahartieun. Naon sababna pangna manehna taranitah ka Mang Mardi lantaran teu cop jeung hatena. Da cek hatena mah nu pantes nuluykeun pagaweanana teh taya deui iwal ti Mang Misja. Nah, Misja, maneh embung jadi kuncen? Aki Jai nanya. Tuh da jigana kuring mah lain pijal mangeunana nyakal pagawean kitu mah. Resep dagang, meureun abah ge nyaho. Jadi maneh teh hayang jadi padagangnya. Mun modal gede mah meureun maneh jadi sudagar. Nya abah ge ngarti. Tapi kumaha atuh ieu pajaratan? Leuheung mun aya keneh abah, kumaha mun ke abah maot? Mang Misja ngebetem ngadengi ucapan bapana bieu. Timbul oge rasa karunyana, hatena ngarakacak. Iwal ti hayang jadi sudagar leuleuitikan, sugan maneh teh boga cita-cita hayang jadi naon deui? Aki Jai nanya sanggeus ngomekeun iketna nu rek kadodoran. Bari melong ka bapana, Mang Misja nyarita. Eueuh deui ka hayang kuring mah ngan sakitu. Hayang jadi tukang dagang nu neut-neutan, sing beuki gede modalna. Eureun sakedeung nyala ngome irungna, pok deui. Nya, mun taeun mah sugan hayang maher kana kacapi, kawas menir muda atawa Mang Koko. Tapi eta mah ketang. Mang Misja kawas nurek narik deui omonganana. Henteu, Ceuk Aki Jai. eta ge asup kana kahayang. Bener abah ge nyaho, maneh teh resep jentrang-jentreng jeung hariringan. Ari cek abah mah nya teu nanaon. Asa cek kolot teh mah sagala pagawean oge kudu tamat. Hartina kudu jucung meureun, ulah satengah-satengah. Ku abah didungakeun. Malah rek dipangrekeskeun ka sembah dalem. Sugan maneh bisa ngamilik pendil emas teh, pendil jimat kasudagaran. Mang Misja panonna buringas waktu ngadenge bapana nyarita rek Mang mentakeun pendil emas keur manehna teh. Bungah aya ngahlas aya. Ngahlas soteh dumeh sora bapana sakitu ngalengisna. Bangun nu sadrah nu ikhlas. Arek usaha ku batina pikeun kepentingan nu jadi anak. Keun urang pikiran deui saha kira-kirana nu rek ngaganti abah mah. Ceuk Aki Jai ka Mang Misja. Da ayeuna mah kuat keneh indit ka pajaratan unggal poe oge. Moal waka nyarita ka si Mardi. Lantaran can meleng heula. Boro-boro aya widi teh sembah dalem. Ti barang Mang Misja bebeja kitu Aki Jai mindeng ngadon meuting di pajaratan. Babakuna malam Jumaah jeung malam Salasa. Biasana inditna teh pas sore atawa geus ngahaeub ka sareupna. Aki-aki kontrong-kontrong kundang iteuk nanjak ka hiji pasir dina wanci Sariak Layung. Aki Jai eta teh kuncen pajaratan sembah dalem arga nagara. Dina kanerona eusina teh eueuh deui iwal ti tek-tek 3 siki jeung menyan saguruntul seungeuteun engke dina kuburan. Ari tek-tek keur pangbakti ka sembah dalem jeung sarundayanana. Sajeroning nikreuh unggal indit ka pajaratan, dina hatena mah salawasna naneda sangkan pendil emas ragrag ka manehna pikeun wariskeuneun ka Mang Misja nu hayang jadi tukang dagang nu maju tea. Manehna pohara yakina yen nya di kuburan teh aya pendil emas. Lantaran beja perkara eta teh jolna ti bapakna, ti akina. Piraku beja bohong onaman. Daapan bapana jeung akina mah leuwih nyaho kana kaayaan pajaratan tibatan manehna. Upama kamari-kamari estungan ukur ucap wungkul Mang nadakeun sangkan pendil emas gancang dilungsurkeun ku sembah dalem, ayeuna mah nyaan. Da manehna ayeuna mah nu boga kahayangna lain nu sejen. Tapi pendil emas teh geuning teu golosor bae. Ti Jumaah ka Salasa, ti Salasa ka Jumaah. Tampolana mah sapeuting jeput meleng jeung naneda ka para lalembut.
Nu puguh mah kalah kajegohna batuk bae beki harus. Tonggongna beki bengkung jeung beki rangkebong. Ambekanana hukhek kawas-kawas rek mimiti mengi. Ngan patekadanana nu terus ngagedur teh. Terengrot-rengrot panteng kana tujuan. Hayang dilulungsur pendil emas kula lembut sembah dalem. Pikeun-bikeuneun kanu jadi anak engke. Dicaram ku anak-anakna oge. Tapi teu ngagugu. Jeung memang tebetus ke anak-anak nama iwal ti ka Mang Misja yen kikituan teh aya nu dipika hayang. Kulantaran kitu nyatungtung nama diarantep bae kumaha kahayangna. Aki Jai unggal malam Jumaah jeung Salasa nikreuh kundang iteuk muru pajaratan sembah dalem. Maot akhir nama Aki Jai teh. Waktu kerelakna taya nu nangenan lantaran keur di pajaratan tea peuting. Layona ngalungsar deket tetengger sembah dalem. Kukusna geus pareum ari tek-tekna kawasna can kaburu dikaluarkeun lantaran aya keneh dina kanerona. Aki Jai maot, saha nu ngaganti jadi kuncen? Nu ngagantina teh tayalian Mang Misja. Ti barang pajaratan sembah dalam arga negara di kuncenan ku Mang Misja nu daratang kadinya teh beki loba bae. Teu heran lantaran ayeuna mah make aya onjoyna nyaeta sabanu jarah kadinya di bahanan akar kiara pijimateun. Bapak, ieu akar kiara teh kedah dibungkus ku lawon bodas, simpen dina erang-erang bumi. Mugi kauning aku bapak, yen kiara teh hiji kai anu pohara kiatna. Ta ieu akar teh pikeun kakiatan bapak. Kakiatan salira sareng kakiatan jiwa bapak dina enggoning ngudag sakur nu dipika palai. Kitu ceuk Mang Misja nu ayeuna geus jadi kuncen. Demi ngala akar kiarana teu sagawaya, peledug heula kukusna. Tuluy Mang Misja kunyam-kunyam mapatkeun jangjawokan, tidinya jentreng ngacapi, pun sapun niron-niron tukang pantun. Neuleuh kitu prak-prakanana, piraku nu jauh teu palarcayaeun. Da heueuh, jiga nu sanduk-sanduk heula kanu ngageugeuh di pajaratan sembah dalem. Nya kulantaran nu daratang kadinya palarcaya, mokaha dina sasalaman teh Mang Misja mah nyangut bae. Mun bareto Aki Jai nyanggutna teh lauk beunteur, ayeuna mah lauk emas, malah sakapeung mah bibit. Cek garentes hate Mang Misja, da nya, kumaha eupana atuh lauk mah? Eupana ngeunah loba nu nyanggutna oge. Bareto waktu Abah jadi kuncen di dieu jigana kurang hade eupana. Eupana pendil emas nu teu puguh aya eueuhna, eupan hayal wungkul. Ayeuna mah ku akar kiara, eupan nyata. Bisa kadeuleu bisa karampa. Sajroning boga garentes kitu, manehna inget kana pangalaman dagang waluh ka kota. Beki hade nawarkeun kanu rek meuli, tangtu daganganana beki payu. Malah make inget kana jentreng kacapi waktu bareto keur hahadean keneh jeung pamajikanana sagala. Apan ku jentreng beunangna hate pamajikanana teh jeung ku galindengna. Di Mang Misja eta kabeh syarat-syaratna memang geus nyampak. Estuning kariprak. Nu matak geus tangtu bae hasil mah. Da jampena asal ulah kapotolan omong sagala rupa oge. Jeung sing bisa ngabobodona ka jelema mah. Ieu carpon kantos dimuat dina majalah Wangsit nomor 5 tahun 1866.